Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinaran syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala kanggo sagala limpahan rahmat sarta hidayahna. Tina kasempatan ieu urang tiasa patepang paampok sasarengan dina ieu acara. Sabab lamun teu aya nikmatna mah urang moal tiasa patepang sareng ngadengkeun ieu pidato nu bade ku si Mabdi dugikeun. Nah, hadirin nu si Mabdi dipika hormat, tina ilmu kebahagiaan dunia tiasa urang rasakeun. Tina ilmu oge kebahagiaan alam akhirat tiasa urang rasakeun. Sapertos tina hadis Nabi anu ngabogaan harti, barang saha anu ngahoyongan kahirupan di dunia wajib bagina ngabogaan ilmu. Nah, makin loba ilmu nu ku urang dipiboga, insyaallah kabutuhan sareng kebahagiaan dunia tiasa urang hontal. Kitu oge sami pangharepan urang kana kebahagiaan akhirat insyaallah tiasa urang rasakeun. Ku kituna para hadirin sakalian janten nuntun ilmu teh kedah diutamakeun. Komo deui pikeun siswa-siswi anu calik di bangku sakola. Teu aya alasan kanggo urang males-malesan tina diajar. Sabab diajar teh nyaeta hiji kewajiban pikeun urang sarea. Rek kumaha oge mangsa kahareupna mah bangsa ieu teh aya di pundak urang salaku generasi ngora. Ku kituna urang kudu bener-bener diajar pikeun neangan ilmu nepi ka sajero-jerona. Nah, para hadirin anu ku si Mabdi dipika hormat, sakitu wae pidato singkat dina judul kautamaan nuntut ilmu anu tiasa abdi dugikeun. Mugi-mugi urang tiasa terus diajar sarta ulah ngarasa males. Sapados urang tiasa ngarasakeun naon eta nikmatna ngabogaan ilmu. Panutup ti si Mabdi, mugia ulasan singkat ieu tiasa ngingetan urang sadaya pikeun pentingna urang kana ngandut ilmu teh. Hatur nuhun kana sadaya waktosna, hapunten bilih aya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.